Simkuring ngahaja nyeun video versi basa Sunda kusabab aya sababaraha alasan. Anu kahiji, can loba YouTuber khususna YouTuber mekanik bengkel anu make basa Sunda, sok sanaos anjeunna urang Sunda. Anu kadua, kuring hayang ngamumulai basa Sunda ku jalan babagi ilmu anu dipiboga ku kuring sok sanajan saeutik tapi insyaallah kuring hayang ngabagi ngarah manfaat keur dulur-dulur sarerea. Anu katilu, sasaran simkuring nyeun versi basa Sunda khusus keur barudak PKL otomotif anu hese ngarti lamun diterangkeun make basa Indonesia. Tah ku kuring aja dijieunkeun ye versi basa Sundana sugan aranjeun ngarti. Jadi dulur-dulur ulah hilap dukung channel simkuring ku cara share, like, komen lah sing loba.